Ngaran kuring Dian. Ayeuna umur kuring geus 30 tahun. Panganjrekan kuring di Bojong Soang, Bandung. Kuring rek ngaguar pangalaman anu pikasieun waktu kuring manggihan makhluk goib pikasieun. Pangalaman ieu kaalaman ku kuring kurang leuwih 5 tahun katukang. Basa kuring masih kene digawe jadi satpam di salah sahiji mall di kota Bandung. Timimiti kuring asup salila kuring digawe salila 5 bulan. Eueuh hal kejadian anu aneh anu kaalaman ku kuring. Nah eta keur gawe di nasib isuk-isuk atawa peuting. Bisa kasebut mall tempat kuring digawe teh kaasup mall anu gede di kota Bandung mah. Kusabab wangunana oge aya sababaraha lantai jeung tiap lantai kawilang legana. Biasana lamun isuk-isuk kuring tugas di palebah pantau asup mall. Kadang oge aya di jero mall. Kuring dina digawe teh kabagi waktu 2 shift. Nyaeta isuk-isuk jeung peuting. Jeung lamun dina keur digawe shift peuting, kuring tugas mimiti jam 8 peuting nepikeun ka jam 8 isuk-isuk. Kaayaan tugas isuk-isuk jeung peuting tangtuna beda pisan. Oguh wae lamun isuk-isuk di eta mall loba jalma anu pasuliwer. Nah eta pagawe toko anu aya di mall atawa jalma anu tujuanna rek balanja. Tapi lamun geus asup wanci peuting kaayaan jauh pisan bedana. Sepi,
pika keengen jeung poek. Satpam anu aya di mall aya sababaraha urang. Anu biasana jaga di masing-masing lantai anu geus ditangtukeun. Kuring sorangan sok kabagean ngajagaan di lantai 2 jeung lantai 3. Jeung dina ngajalankeun tugas jaga teh kuring kudu jaga sorangan. Tiap 2 jam sakali kuring kudu patroli. Ngurilingan area anu aya di lantai 2 jeung lantai 3. Seperti biasa, kuring dina patroli sok mawa senter jeung tongkat awi, oge teu poho mawa hate. Jang koordinasi jeung babaturan anu sejena anu sarua keur tugas di lantai anu lian. Nepikeun ka hiji mangsa kuring kabagean shift peuting. Kuring inget harita teh poe Kemis malam Jumaah. Kusabab taraya kajadian anu aneh, nya kuring oge teu boga pikiran nanaon sajroning ngajalankeun tugas teh. Jam 8 peuting kaayaan eta mall masih keneh haneuteun ku pengunjung. Jalma masih keneh balawiri. Toko-toko anu aya di eta mall masih ngalayanan anu rek balanja. Nepikeun ka geus waktuna eta mall kudu nutup. Kaayaan anu tadina rame pengunjung jadi sepi. Sanggeus toko-toko narutup jeung ditinggalkeun ku pegawena. Di harita mimiti tugas kuring keur patroli mariksaan sakur anu aya di lantai 2 jeung lantai 3. Patroli kahiji nyaeta kuring mariksaan jeung mastikeun sakabeh toko-toko anu aya di lantai 2. Bisi aya anu poho teu tarapti tina ngoncina sanggeus ditinggalkeun ku nu boga jeung pegawena. Harita teh waktu kurang leuwih geus jam 12 peuting. Kuring sorangan. Unggal juru jeung tempat jualan anu geus paroek ku kuring diperiksaan. Tuh anu aneh. Kabeh aman. Bari teu poho kuring koordinasi jeung satpam anu lainna. Anu sarua keur ngajalankeun tugas patroli di lantai anu sejen. Monitor patroli lantai 2 aman ganti. Siap 86. Patroli lantai dasar jeung basement aman terkendali voucher ganti. Tugas lanjut ke lantai 3. Siap laksanakan. Mudah-mudahan aman terkendali ganti. Sanggeus mariksaan anu aya di lantai 2 jeung dirasa aman, kuring naik ke lantai 3. Kuring lempang
naik ngaliwatan eskalator anu harita mah geus dipareuman. Bari teu poho kuring nyebrotkeun lampu senter ka unggal juru rohangan. Sanggeus nepi ka lantai 3, kuring mimiti patroli ngurilingan sakur anu aya di lantai 3. Timimiti ti palebah kenca, kuring nguriling ke palebah katuhu. Anu engkena kuring bakal anjog deui ka juru palebah kenca deui. Seperti biasa, unggal juru ku kuring diperiksaan. Malahan nepikeun ka palebah kamar mandi, ku kuring teu poho dipariksa. Unggal panto ku kuring dibukaan. Lain kunanaon. Kusabab geus jadi tugas jeung tanggung jawab kuring, sangkan mastikeun yen kaayaan di eta tempat bener-bener aman. Ngajaga bisi aya jalma anu boga niat jahat, anu geus ngarencanakeun ti saenggalna. Cicing nyumput di tempat-tempat anu hara-haraeun, jeung nungguan kasempetan ti peuting di waktu geus eueuh sasaha di eta mall. Harita kaayaan eta kamar mandi memang geus paroek. Kusabab lampu geus diparareuman. Kuring asup ka unggal kamar mandi, bari teu poho nyebrot-nyebrotkeun lampu senter. Tapi memang kaayaan geus karosong. Geus puguh eueuh nanaon mah, kuring nuluykeun lengkah muruk ka palebah lift anu aya di lantai 3. Sarua kaayaan harita aman eueuh nanaon. Sanggeus kitu mah kuring muru deui ka eskalator anu maksudna rek balik deui ka lantai 2. Basa kuring keur leumpang di lurung anu muru kana eskalator. Sakolebat kuring nempo di salah sahiji lurung, siga aya anu keur leumpang. Satadina pamikir kuring bisi babaturan satpam anu lain anu pirajeunna naik ka lantai 3. Tapi piraku oge, lamun nyamah satpam anu lainna, nah teu koordinasi ka kuring ngaliwatan hate. Sanggeus kitu mah nya kuring ngagerokeun eta jelema. Sieuna memang jalma anu niat jahat. Hei. Kuring ngadeuketan eta anu katempo ku kuring lalaunan. Memang tepat dijelas katempo. Kusabab kaayaan memang geus paroek. Tapi di deketan ku kuring, eta jalma teh malah beuki ngajauhan ti kuring.
Nya kuring satengah lumpat. Muru ka eta jalma anu tuluy ngajauhan kuring. Nepikeun ka hiji tempat deket toko pakaian anu rada kacaangan ku lampu. Anu datangna ti palebah eta toko. Manehna ngeureunkeun lengkahna. Kuring oge ngadadak langsung ngeureunkeun lengkah. Di harita anu katempo ku kuring bari sok sanajan teu pati jelas eta jalma teh siga saurang awewe. Awewe anu make papakaian kabaya. Warna bodas anu geus rada belel warnana. Uukna panjang ngarumbay. Tapi siga anu geus pinuh ku huis. Harita kuring boga pikiran. Bisi nya wae eta teh saurang nini-nini anu kurang waras. Anu nyasar di jero mall. Ngadon jumput teu bisa kaluar deui. Kuring ngadeuketan eta nini-nini anu ngajanteng bari nonggongan ka kuring. Bari teu poho. Kuring nanya ka manehna. Hei, Nini keur naon di dinya? Jeung reka mana atuh Nini teh? Ditanya ku kuring sarupaning kitu. Eta Nini anu keur ngajanteng kitu teh lalaunan malikeun awakna. Bari tetap kuring nyebrotkeun lampu senter ke palebah eta nini. Barang mereka tempo ku kuring. Kuring kacidareuasna. Sabab anu katempo ku kuring eta beungeut nini teh ruksak. Malahan anu katempo ku kuring beungeut eta nini teh baloboran ku getih. Letahna siga anu lel-lelan. Katempo ku kuring palebah beheungna aya tapak geuneuk ngageleng. Panona beureum bari mencrong ka kuring. Eta nini bari ngaluarkeun sora anu teu jelas kadengena ku kuring. Bahejeung manehna mimiti ngadeuketan ka kuring. Leumpangna lalaunan. Bahejeung anu satengah siga anu digusur salah sahiji sukuna. Leungeuna ngariap siga anu rek nyampa ka kuring. Nepok kaayaan siga kitu mah awak kuring karasa ngarasa nyeak anu taya papadana. Getih karasa nyeak nepikeun ka ubun-ubun. Awak jeung suku ngadadak ngaleket teh eueuh tanaga. Kasih maku nempok kaayaan saharita. Bari satengah sadar kuring babacaan sabisa-bisa. Barang dirasa geus teu katana rasa kasieun kuring. Kuring langsung lumpat di eta tempat bari tiba baranting. Kuring turun tina eskalator bari satengah diluncatan teteceana teu hiji-hiji. Kuring geus teu nolih deui ka palebah tukang. Rarasaan eta nini teh siga anu nuturkeun ka kuring. Kuring tuluy lumpat muru ka pos anu ayana di basement. Panto koridor anu nuju ka basement
Satengah ditenggar ku kuring saking nandangan rasa kasieuna. Barang geus anjog ka pos satpam. Kasampak aya kepala regu kuring. Keur cicing di eta pos anu satuluyna nanya ka kuring. Kusabab manehna heraneun nempok kuring ka tempo. Beungeut kuring pias siga anu keur kasieun. Ya kuring nyaritakeun ngeunaan kejadian anu kaalaman ku kuring harita. Manehna oge surti kana caritaan kuring. Malahan manehna oge nganyakeun ngeunaan nini-nini anu aya di lantai 3 mall eta. Cenah cek bejana baheulana saaca diwangun jadi mall eta tempat teh aya sababaraha bageana area ulut kuburan umum. Malahan lain kuring hungkul anu pernah ngalaman kejadian diganggu ku eta makhluk teh. Sababaraha satpam anu pernah gawe di eta mall oge kungsi ngalaman hal anu sarupa.